Ente butuh domba, nyaman kemana mandi, bareak. Kumanya aing jeung si kurban, jangan ke ditu jangan ke dia kumanya. Di tonggo deui. Dilebak lo. Deui bareak. Oh, aing saboga euy anu ulang kaler itu saboga kawuhan nu tukang dombalin. Rasa? Tukang domba. Aya kawuhan arek mun arek urang coba teh nemu benak aya. Aya pokona domba teh. Montok anjing jibabe pasti gede daging mah eta mah turunan teh. Si arek kurang dicokot ka dia. Cing bawa aing teh butuh pisan jeung isuk. Oke lah tuh yang cokot lah sakit nang aing. Duh. Yo, ayah itu ya, kamu pas marangan pisan dulu, kan pisan. Sia moal naeun. Panu anjing dari mahal. Aing lain nu kieu. Ini mah unik sama mah ayah mau aing mau gawe ni Domba. Iya, nu dia mah pisan nyanyi, pisan joget, apa nyanyi? Nyanyi. Heeh. Kita habis pikir. Oh, jangan. Oh, jangan. Ayo di mana? Halus sekali. Ini neng lain nu kieu. Gimana anjing paling halus ya daripada nana. Beda. Emang aing di kumaha ieu? Iya sih Reni cika ini tadi butuh hewan kurban cenah aku yang dikurbankan pada mana guys halus kayak bodina disebut umur sebadak deh. Hah? Dari sih ya.